Ningali mah ulah ribut dina HP geus karasus dewa ya barudak ayeuna. Naon? Anjir. Tingali. Wah, barudak ayeuna mah. Heeh. Kalakuan barudak ayeuna nya. Ribut jeung ribut teh. Eta di mana eta posisinya? Ting di mana di Garut, ting di Jakarta gitu. Can jelas, beritana can jelas. Can jelas. Oh, kan ke ruang teang. Iya jadi permasalahan iya masalah naon teh? Sosial ieu runtah masyarakat, jasup runtahnya. Runtah ya. Jadi kumaha ayeuna urang bahas we di podcast. Didinya tiangan informasina eta kumaha bari urang ngobrol, bari tiangan informasi lagi nya. Langsung podcast we. Langsung, Pak. Kamera nggak siapnya? Buka wae langsung. Siap. Balik deh bersama kami Obrol TV, obrolan dan berbobot tapi pasti. Promote. Radang hulung kene anggar euy. Siap. Para wargi sedayana di mana we ayana nu di dunia nyata maupun dunia gaib. Di nariungan ieu urang ngabahas tentang kenakalan remaja kusabab ayeuna mulai muncul karena HP-nya di beranda. Pas scroll teh masalah ribut jeung ribut siga cek Mang Uus tadi kan. Kabarnya bener kan? Lain cek beja eta. Bener eta. Nah, jadi kumaha Mang Blay? Eta teh aya menurut di dieu mah nya kusabab wadah. Baskom. Jolang gitu. Lain jolang. Lain jolang. Kumaha sok. Jadi wadah teh barudak teh anu naon nampung. Nu nampung nu loa banyak. Kumaha. Jadi manehna teh neangan naon? Alah ngaranna teh. Neangan anu hayang viral. Pokoknya di luar eta lah. Luar naluri gitu. Gitu intinya nama. Jadi eta teh meureun sebagai rundah masyarakatnya jadi lamun kenakalan remaja we nya, kenakalan remaja. Ya. Kumaha carana meureunnya eta teh urang neangan solusi kumaha carana sangkan anu barudak anu resep ributan kitu teh ulah nepi ka naon teh ngaranna teh. Nah, naon teh? Musik warga atawa mencemarkan segala rupa we nya. Kadang bener wae jadi kumaha nya. Rada risih oge. Nah, eta rese nya bamang mah rese. Pernah urang tager balik digawe nya puting-puting harita. Wah, diberi ku barudak nu karena itu nu kana motor-motor gitu lah. Oh, geng motor. Barudak laliar gitu lah aing. Dan menikot ayang nyiku we sampai dah da kumaha geus kolotnya. Kalaman si kurang oge. Lain eta teh masalahna tina naon mimitina nepi ka kitu. Intina mah anu nampung mana nanti jadi pokoknya lah pergaulan di luar anu hararade we nya eta mah disebut gorengnya. Para rugung teh. Meureun kieu eta mah tina hobi, tina hobi, meureunnya hobi naon ngaranna teh motoran balap. Terus yang ka tangar teh ningan barudak keur remejehna ka sohor tuh Gagayaan. Gagayaan dah, tapi di jalur anu salah. Padahal mah ayahnya anu resep motor terus babalapan tapi aya wadahna resmi nya. Mana tempatna mah aya nu ngabina. Kan mana teh bisa jadi prestasi tah. Misalkan jadi pembalap anu bener lah. Andal. Nah, itu siga gitu kan nyilaka Valentina Rosid. Valentina Rosid. Titik balapannya lain di jalan. Dan nabrak budak. Bayangan. Nah, ayeuna urang tanya seorang si Mang Uus urang tanya ya. Pernah ngalaman ngora kan? Nah, ngalaman orang. Bisa kana motor? Bisa. Pernah balap liar? Balap liar mah encan. Berarti halusnya. Itu enggak jalan kali-kali. Buas. Ame apa sensasina balap mode kumaha? Tapi dina jalan anu sepi. Bener, lain masalah sepi, nu bener kan tempatna nya urang neangan lah kumaha wadahna. Jangan di sawah sangkan pangarep urang teh bisa jadi prestasinya. Kan lumayan meureunnya hiji ngangkat ngaran di dinya ongko, ngaran daerah, nya ngaran si Valentino deket gitu. Valentino urang Cenok gaya. Iya, udah si eta mah orang dia sebenarnya mah apa urang Cidahong we ditu sih. Nah, wargi sedayana ya obrolan tentangnya masalah geng motornya masih meresahkan ya khususnya terutama ningali berita teh di wilayah Bandung loba pisan geng motor teh eta teh sangat meresahkan dan jeung teu hade deui nya. Teu hade ieu teh di antarana ya jiga nama ya. Pernah ngaku geng motor, geng begu, garang rana. Sih dah geus katingan nya. Geus banget. Aing karunya baru prihatin mah cing sok ta eta cek wae yang pamandangan naon
anu model ieu kudu dikumahakeun eta alus. Bareng cek mah kieu nya pelawari sadayana mudah-mudahan teu salah persepsi, teu salah naon ngaranna teh, teu salah memberikan saran atau naon memberikan amanat terlalu formalnya motivasi sebenarnya. Kalau kadinya jadi perlu lagi jangan dulu skipnya, tahan dulu. Jadi ku ayana nu katangkep ku si Wacangor mah ku ayana teu aya wadah anu paling dominan keur ngawadahan eta barudak anu khususna resep pemotoran dan jadinya kali nya balap liar gitu, balap liar memprihatinkan itu teh. Di jalan akhirnya meresahkan warga walaupun tengah peuting di Bandung masih kena loba nu baralik gawe anu balik nu kadi pokoknya mah loba aktivitas di malam hari teh merasa terganggu, merasa risih. Waktu istirahat kan eta wa ka ieu oge. Kahiji kan gararaneng terus naon deui cenah. Gararaneng terus nya power nya kanu gawe teh. Jadi teu merasa nyaman, dunya paling gawe peuting khusus nama gitu. Terus nu ka pasar tengah peuting lalu lalang nya. Aktivitas lah kagak hariwang gitu. Kamu orang unggul mau pas ke sare jam 12 peuting. Kumaha? Aya nyata di jelema kitu motor. Brot, tat. Aduh cerita tika hayang ngadek sarua asli. Sabarang naon gitu kenapa dikit kitu Ceuing anu ngagandengkeun anggar we. Padahal mah lamun kumanehna didegekeun ku celina da moal ngeunaheun ieu. Jadi anu kitu teh dalam rangka yang kapuji. Hayang kapuji berarti. Padahal mah nilai dina segi eta da eueuh nya. Eueuh naon. Untungna eueuh. Manfaatna. Terus dia eta teh lamun teu diwadahan mah angkena teh jadi naon? Ngepek oge kan Ngepek. Jadi seolah-olah mere contohnya ieu mah perlu peran sararea oge sih sebenarnya untuk ukur di aparat atau apanya, tapi di warga sekitar oge terutama kolotna pribadi, keluargana pribadi kudu jadi pengawas lah nih mah kudu kumanya. Khususnya barudak anu keur meujeuhna nya. Pampangna eta anu keur meujeuhna kumaha? Eta Nu sagede kieu nya, sagede wangi nu sponsor ya. Keur meujeuhna ieu karek megar tadi kan. Namun cek orang benceh mikung kene Gitu. mikung. Nya berarti peran orang sebagai orang tuanya ya. Sebagai orang tua meureun ka barudak-barudak anu meujeuhna nya karek peranjak dewasa bernya remaja dewasa oge gitu anu geus barada sakana motor khususna komo anu karek nu ti baroga motor masuk hayang non. Eta teh tuh hawana teh nya. Hawana teh rasa aing teh motor gua teh bareng menang anyuk teh. Lah nge menang anyuk menang maksa teh dengan. Teu nyaho mah dengar kealaman kurang pernah. Gitu ya paling contoh olahraga anu goreng namanya. Lamun misalkan resep kekebutan, resep balapannya, cobalah neangan komunitas anu resmi gitu ya, anu resmi. Atuh cenah ti pihak pemerintah asup. Di pihak pemerintah lamun misalkan bersedia mewadahi ieu nya lebih hade bernya kurang dukungnya. Mah kieu wa saumpama eta aya anu ngabina mah engke manehna oge bakal neangan tempat anu sesuai jeung peruntukannya bisa nyian event bisa ngadidik deui regenerasi ka handapna lamun mencetak eta teh kan seorang pembalap dididik ku pembalap deui lamun seorang anu teu cereg dididik kudu teu cereg deui mah nya ku ajengan eta berarti nya ulah pergaulan oge berarti eta pergaulan. Nah nu paling bahayana nu nyata ributan tadi komo silih bacok eta teh da teu hade henteu nya setuju da sok palawargi sadayana setuju da demo amal setuju nya kumaha lamun terjadi korbanna keluarga dulur-dulur gitu kan cakapeung sok hariwah nya bener teh komo mun urangnya boga dulur budak SMP teh aduh keur meujeuhna lieur da barudak kitu Pojok pelentengan. siga nya 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 bajang ipolototan jeung ngompol jo wanita teh ka makna wanita teh keroyokan wanita hade teh palawargi nya omat ulah ditiru eta leun teh kejadian anu misalkan aya ngaliwat dina status ributan ulah keur naon lah mending dia lajar usahanya mending kadinya mending diajar ke usaha terus kieu kesimpulanna namanya supaya ulah panjang teuing video kumargi rada garing eta bisa garing tuh rada serius deh serius sih mah jadi poinna kieu kudu kata si Wacangor mau motivasi ke para orang tua banyak
orang tua heula ya, terutama orang tua heula. Nu boga barudak ngora nu geus barisakan motor, omat make motor teh sesuai peruntukanna, kudu namanya diatur ulah sembarangan mere non kunci motor rek mana ngablu teu parugut tawa. Terus waktuna oge, waktu ulah nepikeun ka sangeunahna budak ayeuna liliaran ka mana-mana bajeng teu boga tujuannya. Eta. Terus nu katiluna kontrol tetep barudak teh da meureun tanggung jawab kolotnya kudu diawasi gitu. Bener teh. Pas di mana, keur di mana, keur naon, di mana jeung saha eta sebagai orang tuanya kudu naon ngaranna teh bisa mengontrol. Eta. Nah, meureun keur kolotna eta terus keur barudakna ieu adik-adik, adik-adik, Adi-adi urang sararea. lamun hidup jarago babalapan, jago memotoran. Nyajeun anu di tempatna jeung nu mawa kana kahadean. Eta. Ulah kana ributan, kana naon da keur naon sih. Heeh. Kudu ngabanggakeun lah. Karunya karunya kolot hidup gitu mang malikeun motor naon terus dipake Dengekeun tah. iya Mas Dengekeun. nah gitu merenya ya para wargi bisa aya tambahan Ya, ngomong cari duduk tah sing sok. Tambahan naon teh nya. Ya, Apa nama motivasi. ka palawargi ka ade-ade we nya intina mah tambah balapan naon lah gunana. gunana Kalau ning sepeda heula buna mau nyeri gitu. Atawa lamun teu balap lompat. berapa buat Capek. sare Namru sare geus. sare mereka mawat dulu ulahnya Dina nubrukna ge. nah teman-teman sadayana dulu di ada ieu parantos sore terus asar jadi mau panjang lebar deui jadi ayeuna pada syuting deui soal jadi cukup aja lebih kadenya ampunten bila aya kalepatan bila aya carisan simkuring sareng urang tiluan ieu anu metak pindah kana mana lagi can hati hampura da mah demi kahadean urang sararea terus bisa aya tingkah laku di para urang sadayana ieu nu khususna bertilu ya para tamu undangan para pemain gitu nya bila aya tingkah laku anu kurang sesuai anu tepat ditirunya ambil yang baiknya buang yang bututnya gitu oke itu poe du kadenya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh. bye bye Sebel.